Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing kasadaya tamu undangan anu kusim kuring hormati. Puji sareng syukur urang panjatkeun kehadirat Tuhan yang Maha Esa anu paratos mapari rahmat sareng kesempatan tapi kadinten ieu urang tiasa mariung dina suasana kabujaan. Dinten ieu urang sadayana ngariung dina acara Walimatul Arsy pernikahan antara Kang Hilmi Kuzaimah putrati Bapak Abdul Mustofa sareng Ibu Patricia Yolanda sareng Teh Aulia putri ti Bapak Gilang Ramadan sareng Ibu Jessica Adelina. Mugia acara ieu janten Allah kahirupan anyar anu pinuh kabagjaan berkah sareng ridho ti Tuhan yang Maha Esa. Sadaacan prosesi adat sareng akad nikah dimitian urang sambut heula para tamu undangan anu parantos rawuh hatur nuhun anu saageng-agengna parantos nempatkeun waktos pikan hadir dina acara ieu. Mugia kabagjaan anu ayeuna karasa di tempat ieu tiasa nular ka sadaya tamu anu hadir. Sarta urang oge ngucapkeun wilujeng suping ka pihak rombongan panganten lalaki anu parantos datang kalawan kaendahan adat Sunda. Hadirin anu dipikahormat, urang saksian prosesi mapak panganten nyaeta panyambutan sareng panyambutan calon pengantin pria beserta rombongan di kediaman calon pengantin wanita. Prosesi ieu dilanjutkeun ku pangaungan bunga melati ti ibunda pengantin wanita ka pengantin pria minangka simbol kasih sayang, rasa hormat sareng doa restu ti pihak keluarga. Antri ya si salam. Alhamdulillah, bahagia sekali melihat cucu Aki Ifah dengan Teteh Putri sudah sah menjadi suami istri. Doa baik didoakan kasih tulis mudah-mudahan sehingga keluarga Aki yakinan mawadatul warohmah. Amin. Amin. Gitu. Jadi mudah-mudahan menjadi imam yang soleh buat tetehnya anu biasa nuntung segala anu dirahmatan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu oke tetehnya, mudah-mudahan Teteh Putri menjadi istri yang soleha, menjadi istri yang kurota ayu anu turut mengungkap kalogena setia satuhu salalawasna. Amin ya Allah ya Rabbal. Aki oke kusuna depan sareng keluarga besar di Citengah Banjir Gus. punya ayah ada kesepuhan ayah Bapak Haji Otong seselaki Aki teh ayah 30 tahun tetepan satu kejabuhan teh. Tapi si aku ge hayang tepang beja nama orang telepon nanti jadi tinggal di Pajuang Buddha. Waduh teleponnya berlari terolahraga telepon Panas. Ojong dapat hiji aduh satu dua hiji dua hiji aja gitu orang video sebenarnya apa lain namanya aku di mana eta Dia takut masih ada kayak gitu kan di mana eta di mana burung nggak dia aku nanya aku bertanya-tanya aku nyaut di mana eta bahasa gitu tenang adil dia keluarga besar di Citengah keluarga besar di bawah kamu tepat cara kamu Maria Buddha aku pas surah itu di mana gimana aku hanya pintu aku mau biasa aku kerja Bira sepira so ayang luas penyanyinya let's go panas benderanya masukin dalam semut iya gitu baik di saya sini saya gede
Pis payungnya pis. Payung payung. Kurang maju. Wih, videonya dari samping. Dari samping. Satu tempat. Karena motor udah ada Umi salah. Prosesi ini dilanjutkan ke pengalihan agama yaitu Ibunda Pangatiwan salah satu wakil pria. Minangka simbol kasih sayang, rasa hormat, sareng doa restu ke pihak keluarga. Langsung meja kan. Kekerahan megang. Sakanduni kang kami Hussein anu parantos sumpi sareng bakal ngalaksanakeun akad nikah. Mangga kang Humi kanggo cari di tempat anu parantos disayakeun nyaeta di meja akad. Mangga kang Humi. Sementara itu Teh Aulia Putri masih disimpan heula di tempat kejadian atanapi ruang khusus. Sakedap deui bakal dihadirkeun nalika waktuna. Ayeuna waktunya urang nyaksian Teh Aulia Putri calon pengantin awewe anu bakal ngalebet ka ruangan akad. Ngadedes ka calon salakina kalayan diiringi musik Sunda. Prosesi ieu ngalambangkeun yen sang pengantin awewe parantos siap nampi pinangan sareng siap ngawangun rumah tangga kalawan tulus sareng ikhlas. Urusan mereka minum gimana ya udah biarin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya poe Abi bade nikahkeun sareng ngawitkeun ieu putri dari Bapak Gilang Ramadan yaitu Aulia Putri sareng putra Bapak Alvin nyata Mimi Kuzaima. Kumaha para calon siap? Siap. Wah Bapak siap ngelepas putrina? Siap. Alhamdulillah. Ya itu langsung aja ya. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi kawinkeun sareng nikahkeun Aulia Putri sareng Binti Huzaima sareng seperangkat alat sholat dibayar tunai. Abdi terima nikahna jeung kawinna Aulia Putri binti Gilang Ramadan sareng pas kawin tersebut dibayar tunai. Kumaha Bapak Suci? Alhamdulillah kama yang bagi di jalali wajhika wajhi sultani. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din, afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, tauban fil rizqi, wa rahmatan qabla maut, wa rahmatan indal maut, wa firatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi syafaratul maut, wa najatan wa abdan min hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana innaka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Al-Fatihah. Amin. Amin. Selamat buat Aulia Putri sama Mimi Kuzaima. Mugia jantan pasangan anu bahagia, harmonis sareng pinuh keberkahan. Saterasna urang saksian prosesi pemasangan cincin minangka lambang cinta, janji sareng kesetiaan antara pasangan pengantin. Cincin ieu henteu saukur hiasan, tapi minangka simbolen dua jiwa parantos ngahiji dina tali pernikahan suci. Mangga Kakang Ilmi pikeun masangkeun cincin ka jari manis Teh Aulia sareng sabalikna. Saterasna pengantin dipersilakan menaik ke pelaminan. Gitu aja. Foto-foto ini apa? Foto-foto. Saterasna urang saksian prosesi syukuran di mana pasangan pengantin mengusulkan sujud diberikan pengakuan sareng doa restu ke kedua orang tua masing-masing. Prosesi ieu
ngelangkungkeun rasa hormat waktos sareng cinta anak kakolotna. Mugia didoa sareng restu kolot kahirupan panganten anyar jantan berkah sareng harmonis. Mangga Kang Jilmi sareng Teh Aulia Putri ngalangsurkeun sujud ka kedua kolotna masing-masing. Mangga Kang Jilmi jeung Teh Aulia. Mangga Kang Jilmi jeung Teh Aulia Putri nyuhunkeun sujud ka kedua orang tua masing-masing. Ibu dinten ieu putra putri nyaluuh ngapangkonan salira ibu senja ngada dihapunten tina sumringing dosa sareng kalepatan putra rumaos putra teh astuning kaweuleung ngariweukeun sareng ngarekotkeun diwanjit dikandung salami salapang sasi dirorok tiorok ditimang ibu budak tuk puji kakiwari abdi sawawa taacan kantos abdi naur pangulang tarima bet kuhuntek kapegat ku pences sanes nanging mugia ibu wening gali nalungsurkeun jiat pangduaregna putra seja nambah ngahirupan rumah tangga kalayan pidua sinareng restu ibu putra putri nyupri kariduan ilahi. Putri pindah ke suatu masing-masing. Bapak mugia dipati semah sungkam putra jeung putri. Dinten ieu putra jeung putri membrakeun paratian anu teu aya hingganan kana sagala rupi karja sareng bimbingan Bapak anu hati kadidik hati siang sareng putri kakiwari puncak wincakara. Mugi Bapak ngajulan kusipilun putra jeung putri sing pinangat jatin baca amoning hamba sagara tukahurpan rumah tangga. Selanjutnya Teh Aulia Putri jeung Kang Jilmi Huzaima pindah ke orang tua sungkem kamar tua masing-masing. Ibu dinten ieu putra putri nyaluuh ngapangkonan salira ibu senja ngada dihapunten tina sumringing dosa sareng kalepatan putra rumaos putra teh astuning kaweuleung ngariweukeun sareng ngarekotkeun diwanjit dikandung salami salapan sasi dirorok tiorok ditimang tilu budak tuk puji kakiwari abdi sawawa taacan kantos abdi naur pamulang tarima bet kuhuntek kapegat ku pences sanes nanging mugia ibu wening gali ngalungsurkeun jiat pangduaregna putra seja nambah ngahirupan rumah tangga kalayan pidua sinareng restu ibu putra putri nyupri kariduan ilahi. Mangga Kang Jilmi jeung Teh Aulia Putri pindah ke suatu masing-masing. Bapak mugia dipati semah sungkem putra jeung putri. Dinten ieu putra jeung putri membrakeun paratian anu teu aya hingganan kana sagala rupi karja sareng bimbingan Bapak anu hati kadidik hati siang sareng putri kakiwari puncak wincakara. Mugi Bapak ngajulan kusipilun putra jeung putri sing
Ibu Iwakit Dinten ieu putra seja nyuruk dina kawinan ibu-ibu. Mugia ditampilir putra kuminis ulah digi katumarumpang ngabimbing putra lir ka putra pikeun. Ini betingna datang beramna. Putra nada panaliaan nada jiat kedua mugi putra biasa mubadanan sagala rupi pancen kahirupan anu saya nunggu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya ini suka dan berbatua masing-masing. Bapak, Ibu Putra Jam Putri Sejak Dirurung Dina Kawanan Kabupaten Mugia ditampil Putra Jam Putri Kuiris ulah dugi kebenaran nabimbing putra Putra Jam Putri itu induk pentingna datang berangna Putra Jam Putri itu panalilaan dari jiat kedua mugi putra biasa badan segala rupi panjang kehidupan anu saya nunggu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu Iwakit Dinten ieu putra seja nyuruk dina kawinan ibu-ibu. Mugia ditampilir putra kuminis ulah digi katumarumpang ngabimbing putra lir ka putra pikeun. Ini betingna datang beramna. Putra nada panaliaan nada jiat kedua mugi putra biasa mubadanan sagala rupi pancen kahirupan anu saya nunggu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya langsung kami sukai berbatua masing-masing. Bapak, Ibu Dinten ieu putra Jam Putri Sejak Dirurung Dina Kawanan Kabupaten Mugia ditampil Putra Jam Putri Kuiris ulah dugi kebenaran nabimbing putra Putra Jam Putri itu induk pentingna datang berangna Putra Jam Putri itu panalilaan dari jiat kedua mugi putra biasa mubadanan sagala rupi panjang kehidupan anu saya nunggu Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak Kang Hilmi sampai Kang Putri dipersilakan untuk kursi kami. Prosesi seterusnya itu mengincar endog. Panganten lalaki bakal lincah endog kaki kapecah. Lajeng kaki dari basuhku panganten awewe simboleun pasangan geus siap ngalamun kehidupan anyar
saling hormat sareng siap ngelangkah bareng dina kehidupan rumah tangga. Prosesi satarasna dibuka bincang Panganten lalaki bakal injek endok nepi ka pecah. Lajeng kakinana dibasuh ku panganten awewe. Simbolnya pasangan geus siap ngawangun kehidupan anyar, saling hormat sareng siap ngalangkah bareng dina kehidupan rumah tangga. hiji dua tilu. Hadirin anu dipikahormat, ayeuna urang saksian prosesi tarik bakakak, salah sahiji tradisi adat Sunda anu pinuh ku makna simbolis. Dina prosesi ieu pasangan panganten bakal narik bakakak hayam ti dua sisi nepi ka bagian tengahna pegat. Saha anu menang bagian langkung anggeng dipercaya bakal langkung roba rezekina dina kahirupan rumah tangga. Hiji dua tilu pangantin narik. Prosesi salajengna nyaeta saweran, di mana pasangan panganten bakal nyawerkeun beras, uang logam, sareng permen ka sanak keluarga sareng tamu. Simbol ieu ngandung harti doa pikeun rezeki, kebagjaan sareng umur panjang bagi pasangan serta berbagi kebagjaan kasadayana. Diharapkan para tamu undangan memasuki tempat penyalaran. Hitungan hiji dua tilu pengantin menawarkan Hiji, dua, tilu.
Stability Umbrella Kayu. Yeah. Praktek bahasa Sunda 12 terbaik. Kita remaja yang sedang mabuk asmara, mengikat janji bersama selamanya. Hati telah terikat, sepasang mata mekat, melambungkan asmara yang selalu meminta. Mengeluh senja menanti sang pemilik hati, telah menanti sejak terbit mentari. Tak sabar untuk berbagi segala isi di hati, jayakan sanubari dan berjumpa di ujung hari. Indahnya kisah kasih kita di masa remaja, di bawah rayu senja kita di madu bermanja. Tiada masa-masa yang lebih indah dari masa remaja. Seakan dunia milik berdua, hati terasa